Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teuing kumaha kula bae. Kula uluk salamna keumbeuy. Teuing jawabna ge keumbeuy deui. Allah Ta'ala moal arek nilai kana kaayaan suara keras jeung keumbeuy. Najan keras uluk salam aya hate teh ikhlas mah ulah ngarep menang barokah manfaat itu mah down 0%. Tapi najan keumbeuy asal dibarengan ku hate ikhlas insyaallah aya barokah manfaatna. Malah teu keumbeuy acan. Ngeun ngajawab dina hate ku kaikhlasan. Allahu a'lamu wa rasuluh. Gusti Allah anu langkung uninga jeung utusanna pikeun nilai urang. Ngan sanajan kitu ada ita ku keumbeuy teuing aing teu kadenge ieu lajuna mah uluk nek uluk salam deui bae lajuna mah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ari kelas jawabanana. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ngajadikeun barokah manfaat pikeun urang dunia akhirat. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ana askurukum bimaji'ikum biwasilati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafadzahullahu ta'ala fi hayatina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ai bahasa nama eta kumaha dibasakeun bae ngan eta Quran nurutan urang Arab. Mun cik bahasa disareh mah kieu. Ana askurukum bimaji'ikum. Kula syukur datang ka dieu ngadatangan jamaah sadayana. Ku wasilahna ieu ngayakeun mauludan. Muga-muga khususna nu araya di dieu ieu diraksa dijaga ku Allah dina jalan kana jalan kasalametan dina cobaan anu lain hartina mah diridhoan Allah nu Maha Kuasa. Amin. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maca bismillah 2 kali ge poho deui ieu nu neuk dibacana. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa qala aidon fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul adzim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala nabiyyu aidon bismillahirrahmanirrahim man jalasa indal alimi fi majlisil ilmi li adli talabil ilmi sa'aten dakhalal jannah walau kana eleke sekeng.
li ana eleke sekeng khairu minanaum al hadis. Karek ngadenge budak aing mah hadis eleke sekeng ieu cenah. Ngan eta hadis kirata dikira-kira nyata. Nah, para jamaah sadayana sateuacan naon-naon kula nyuhunkeun idin ka sadayana ieu kula nak bade calik nya. Nah. Sateuacan naon kula ngenalkeun. Perlu kenal ulah aya paribasa ngan suarana doang. Eta Qasim urang mana? Ieu kula ngaranna Qasim. Ngan cenah get geus jeneng di alam dunia ngaran Qasim dilayad kurohna Mang Kasduri Haji Kasduri urang Cigaber. Cenah ulah Qasim bae kudu make deui saha make Abdul Qasim. Geus kitu datang deui cenah ge Mang Sahri nu urangna suka hujan tu deket Jambatan Cipager. Ulangan Abdul Qasim bae kula neuk ngalayat cenah saha make Junaidi. Geus ngaran kula Abdul Qasim Junaidi. Urang kampung Lebak Pari Desa Ciparahu Kecamatan Panggarangan. Pamajikan kula urang Cikadongdong Desa Cikadongdong Kecamatan baheula nama Malingping di Pekarde ku ari kabawa ka Cigemlong. Nya. Ngan kula di cicingna di kampung Sareweh Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten. Malah deket pintu gerbang kula mah. Lain pintu gerbang ke keraton, tapi pintu gerbang Karawayan. Ya kula hartana kula tatangga Rawayan. Ini nyebut kula ge gagah kula mah di imah masuk aing bae ieu. Gitu. Nah, para jamaah sadayana. Ngun mudah-mudahan barokah silaturahmi urang ieu sadayana sanajan teu bersalam-salaman unggal jalmi mudah-mudahan cekap kuluk salam. Silaturahmi mudah-mudahan sesuai jeung hadis as-silaturahmi tajlibu rizqa wa tutawilul umroh ngajadikeun wasilah kana naik rezeki anu halal jeung manjangkeun kana umur urang anu barokah. Sehingga urang tong waka dipanggil ku Allah lewat malaikat Ajrail kecuali parantos dihampura sadaya dosa. Amin. Jamaah anu sangat dipihormat. Geus beres pengenalan kula nya. Artinya kula tah ngaranna Qasim asal panggil di mana bae ieu kieu nama Qasim ngaranna kitu nya. Ngan tetangga kula mah tadi teh urang Baduy, urang Rawayan. Kitu nya. Bareto kula balik ti Cicelebang. Nanya ka kula, "Di mana tah Ki Haji?" cenah. Aing ti Cicelebang kitu, teh si lu ngariung. Nya bae tah. Kula apal bahasana gitu. Para jamaah sadayana mudah-mudahan sesuai jeung hadis jeung dalil anu kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Eta ayat nu eta ku eta bae turunna di Arab. Lamun turun di urang moal kai patak puruna ieu yakin bahasa urang. Ngan eta turunna di Arab, di Mekah, nu di Madinah. Urang Mekah urang Madinah mah kakuade ge telok ngomong Sunda ieu. Gitu. Anyar keneh ge kula ti ditu. Aya nu ngomong kieu ka kula. Jamuran kadali ulat namun yen hartena atas eta Cirebon beberapa kali ka dia kapanggih ku aing. Nanya ku bahasa ka manehna. Gitu. Assalamualaikum cenah ka kula. Dici kula waalaikumsalam sasalaman. Kefalak alhamdulillah thayyib. Ente nafarken ana nafar Indonesia. Kitu kenapa? Bae ngomongna. Kulu jamaah nafar Indonesia gari Quran kuis nalekin Muammar wa Umaidi. Isyada gari Quran kida-kida kufa haram cekonen. Saking kutengenaheun kula ngadeng ngomong saya kitu. Dijawab ke kula isyada inta kalam kida mukmafi. Cekula nyeuna dia ngomong kitu amat boga otak dia batur ngajadi kitu-kitu meureun kitu kan. Kumaha akhirna anna afwan hajjin aing hampura ku dia cenah kitu. Nah, para jamaah sadayana. Sabadana kula nyangakeun tahiyatus salam oge pengenalan.
Mudah-mudahan salawat serta salam dilimpahkan ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu tehilap ka para keluargana, ka para sahabatna, urang sebagai umat anu aya di akhir zaman ieu anu penuh ku sagala perkara tantangan jeung cobaan, tapi mudah-mudahan urang diakui umat anu sampurna jeung urang jaga bakal digiring ti masrik ka magrib, ti sisi timur ka sisi barat anu lalampahan 500 tahun jauhna. Taneuhna gelenu ieu diganti ku Allah ku perak, mata poe 7 keluar kabeh luhurna ngan 2 pasatengah, hiji mata poe gedena 170 dunya. Eta urang bakal digiring. Mudah-mudahan ku barokahna silaturahmi ieu, barokahna maulidna ieu, urang digiringna dina jalan ridha Allah, ulah karasa panas, ulah karasa jauh gitu. Mudah-mudahannya jamaah anu sangat dihormat pangandika Allah na Quran anu kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ringkesna carita cik pibahasaeun urang nama kieu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Cik urang nama kieu dak ka urang kitu cik Allah. Hayang kumaha dari ulah kitu tah hirup. Ieu dari KBG bakal paeh. Sageusna pae datang ke alam kubur, ditinggalkan kuno kuburkan, hirup deui dikubur ditakon 3 lengkah nu ngaruang jol bae hiji malaikat ngaranna malaikat ruman. Cik malaikat ruman aing mah moal kekerenganan, datang ka dieu aing mah neuk menta ka dia menta penerangan. Hegera tuliskeun sakebal dia hirup di dunia kalakuan dia nu goreng jeung nu bagus sakabehna. Kumaha jawabna urang? Kunaon kula nulisna? Jak kula mah teu boga buku, teu boga pulpen. Buku dia, bungkus dia, pulpen dia, jeung mangsina ku curug dia, mangsina ku ciduh dia. Teretet bae ditulis. Ulah nu aya leungeunnan. Nu buntung ge lebat dia dikubur bakal bisa nulis eta. Cika terangan gitu. Ditulis kabeh. Barang ditulis dia beebrehkeun ka malaikat ruman lain munkar nakir ya mah ruman keneh. Barang dibikeun dideuleu bagus kabeh. Cik ieu malaikat teh ieu dia lain nabi lain wali, kiai gitu kasebut teh santri. Biasa banget. Pira kutinrang goreng sekali geura tulis ka gorengan dia. Tersanggup kurang nulis kagorengan. Kunaon? Isin. Pan ieu mah dikubur lain di lembur. Kunaon dia anak boga ka isin mah keur di lembur keneh. Ulah batur ke masjid dia henteu. Ulah batur salat dia henteu. Hayu tulis. Teu daek bae isin. Payar pak malaku umudan. Cek be kana Palu. Paluna ngajeos. Seuneu sabaraha kilo? 50 kilo beratna. Mukul anan nulis mal dia sugan tanda kelalakan bae moal blek bae dipukulkeun sakali eta malaikatna eta mukulna ngeun ngalalap 70 hasta ka jero. Kumaha sageusna ngalalap? Da ieu mah ngaji ya banyak. Kumaha sageusna ngalalap? Irfa ani ya sayyidi. Gusti kula enggap teu kuat ku nyeri ku panas geura angkat deui kula Gusti kaluhurkeun. Kayak ku kula nu dituliskeun kabeh nu goreng jeung nu bagus sakabehna. Kunaon teh tadi dia cek malaikat. Dikaluhurkeun. Plek bae dibikeun ka gorengan jeung kabagusan. Geus di hartina mah ditulis kabeh dibikeun ta ka malaikat ruman. Geus bea tulisan bebas tugas aing mah. Tungguan ke dia nu kararang duaan. Leos eta jol be malaikat munkar nakir ngaranna. Ngomongna kieu, man robuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Jawab. Hartina saha pangeran dia? Lamun insyaallah lain ka kiai ya lain.
mudah-mudahan kabehan orang ai kieu mah puguh hartina ngan mudah-mudahan orang ulah aya ucapan kieu na teh meureun kiai mah ulah wah ngebadeg kiai wailul lil ilmi ida sakata bi ilmihi rakawel sangulman kiai lamun cicing dina kakiaianana magahan telok rasa aing bae ngerebek memeh nu bodoh memeh urang dina ngan sabalikna wailul lil jahli ida sakata bijali rakawel sangulman jelema bodoh diajar teu daek ditiangkeun ge teu daek keneh bae gitu ya. Nah, para jamaah sekalian sangat dihormat. Ayo gara tulis, tetet bade tulis nu goreng jeung nu bagus. Beak tugas aing mah ngan tungguan ku dia nu keren duaan. Eta man robuka wa ma nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikwanuka. Jawab ku dia. Eta jampe ditakon ajan ku ari apal alabatan jalan kacai geus paeh mah moal timu ieu. Moal bisa. Naon anu bakal ngajawaban di alam kubur eta bukan manakir, insyaallah kalakuan urang, amal urang. Kitu nya. Insyaallah amal urang. Moga-moga jamaah sadayana ilmu urang, pangadaek urang kana jalan ibadahan diterima Allah Nu Maha Kuasa. Di mana urang hartina mah dikuburkeun 7 lengkah nu ngaruang. Ditakon urang ditakon cik urang serang cik urang mah ditanyaan mudah-mudahan jawabanana sing tetap ku barokah ilmu urang sadayana memeh malaikat munkar nakir sate tadi ngaranna malaikat ruman anu titah nuliskeun kalakuan urang sakebel di dunia. Nah para jamaah sadayana intina urang kudu bakti kudu taat. Malah ku tukang nadom ge diomongkeun kieu. Wa amil bitaatin patakun muwasilan liin amil qadim mi jalaluhu fa antara bil muti waladan wa malia falastu ghaniyan bi'ta'i kalbariyah. Mantak cek ewe kula eta kumaha sok corowoknya di lembur batur atuh wae ditah maeng kitu kan kumaha. Ya maka karak itu. Terus kan. Bisa eta aing ulah deui teu ka harti ku aing mah. Bisa. Beneran terus kan? Awas. Kata Rasul al-wa'du dainun. Janji ieu nya, janji teruskan. Al-wa'du dainun. Janji itu adalah hut. Kalau tidak dibayar di dunia kelak akhirat harus bayar beneran loh. Malah tukang nyanyi ngomong kieu, ini kumbanglah segala harapanku karena dia yang aku pesankan. Hutang budi dibayar budi, hutang janji tetap ku tagih walau tak terbayar di dunia ku nanti di sorga. Entak orang pangandika Allah anu kieu dina Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakribun.
cik urang nama kieu kunaon eta nu mantak ngaji endung bae ibadah endung fi qulubihim maradun horeng hatena gering hate fi qulubihim maradun pajadahumullahu marado lamun endung diturutkeun bae tedek salat aing kudu mah sangheup engke pajadahumullahu marado ditambah sekali kegeringan anak Allah mal daek sanggeus teu daek los geura paeh ti heula naon anu bakal kasampak dalam kubur walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun nu kasampak di alam kubur siksaan anu alangkah panas perihna nyerina luar biasa sabab di dunyana sarua jeung yakdzibun naon ye yakdzibun kidib sarua jeung ngabohongkeun kana agama naudzubillah mudah-mudahan barokahna maulidan ieu demi urang ngagungkeun kana maulidna Kangjeng Nabi kana waktu dilahirkeun anak Kangjeng Nabi mudah-mudahan ya Allah sadayana dina nggoning urang hadna gelar dalam dunia dina ridha Allah di mana mautna urang husnul khotimah kalawan diakui umat anu sampurna ku Kangjeng Nabi amin. Para jamaah anu sangat dihormat anu saterusna pangandika Allah masih dina Quran anu kieu Bismillahirrahmanirrahim kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fayakun hangkumae daria kitu cek urang nama ieu daria KBG asal lama pae ku ari hirup sanggeusna hirup sumayu mitukum bakal pae deui kabehan pae ulah-ulah urang raja ge pae presiden ge pae malaikat ge pae sakur makhluk Allah mah sapang paneurina nu pae malaikat malakal maut barang geus beres makhluk Allah kabeh kasireum-sireum ka cacing-cacing dicabut nyawana dibikeun ka Allah Gusti kore bagus paeh kabeh dia deui cik Allah gitu jadi age sarua ieu makhluk aing kudu paeh haruh sugan tak ulama teu kunci kurang teh kudu dia eta malaikat Azrail munkar anu tukang nabut nyawa neuk dicabut nyawa ku serangan nyarande di sisi timur barang dikedut sekali dicoba ngabintal datang ke sisi barat ku nyerina eta bae ngun barokahna maulid mudah-mudahan jampe urang dikabul ku Allah kumaha jampena pangulah nyeri panggampang eta sakarat seutik Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ngan sakade kitu ulama bisa tiba-tiba ge cenah Allahumma inna nas'aluka syukur ngan anu judulna pikeun kana digampangkeun dicabut nyawa eta Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut teuing burunganan aing bisana eta bae teh 10 kali teh sawaktu 20 kali kabayangan ge 100 kali nah para jamaah sadayana alhamdulillah barokahna ngagungkeun kana maulud mudah-mudahan akurkan hadis man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamati ku barokahna urang ngagungkeun kana mauludna kana waktu dilahirkeun anak Kangjeng Nabi insyaallah urang bakal disyafaatan dina poe kiamat ku Kangjeng Nabi jamaah sangat dihormat ai kula mendatang ka dieu doangna bacana panggilan budak Haji Qasim masyaallah tak kula kakarak ieu kula mentak diuk bae lamun nangtung ka ciri ngagibrig lain ku ngagibrig ku atoh kasih mah mungguna mah kitu ngan muga-mudahan ku barokahna urang silaturahmi tadi ge hatena nambah pengalaman jeung eta hadis Kangjeng Nabi masyhur as-silaturahmi tajlibu rizqa wa tutawilul umrah silaturahmi eta insyaallah bakal deukeut milik narik milik anu halal jeung manjangkeun kana umur urang anu barokah para jamaah anu sangat dihormat anu saterusna masih pangandika Allah nu Maha Kuasa Bismillahirrahmanirrahim kulu washrabu mir rizqillah
wala ta'saw fil ardi mufsidin. Cik orang nama kulu budak dari gaul barang hakan cik Allah gitu ka orang. Aya ayo nyiar. Sebuah barang hakan dari awas robu yari numan. Geus di inuman geus di sada barang daharan ieu ti mana hakikat nama mirizki lah rizki ti Allah. Ngeun dari lamun daek nginum daek barang dahar daek boga pamajikan daek boga salaki wala ta'saw fil ardi mufsidin gelarna di dunia dari ulah gawe ruksak da kudu ibadah kae da ruksak sang daria gitu. Nah enak urang diberikan nikmatan luar biasa malah kudu sokot bah dibaca unggal Jumat alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Artina alhamdulillah sadayana puji ka milik Allah Ta'ala tah anu geus nuduhkeun kana anu bagus tegasna kana agama Islam. Nah ieu urang dijieunkeun hiji umat anu paling mulia tegasna agama Islam. Malah cek Kangjeng Nabi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu paling tinggi derajatna. Tidak ada yang menyamainya. Allah anu nyaruaan karena agama Islam. Mantap orang kudu syukur ke Allah. Gitu nya. Nya cik agama lain ieu dasarna nu ngeunah mah ka rumanehna. Nu ngeunah mah ka rumanehna gitu. Aduh, cik orang Baduy, mantap orang Baduy itu dekeun ka Islam ge kunaon gitu. Nah, dia cik ka rumanehna mah male nu ngeunah. Da bate aing kitu nu ngeunah mah. Ya. Ai urang Baduy mah cenah ge lamun bagus amalna diteang ku paambuan dibawa ka mana kitu? Ka surga. Surga naon? Surga meniloka cik maneh. Lamun goreng kumaha? Barang ditinggalkan kudu ngaruang langsung digayam tak ku batu kacakop cik manehna. Laju sampai lebur nih. Geus lebur kumaha diburakeun deui tak ka dunia. Anu jadi hapur kayu jeung jadi hapur batu. Nanti kecil aing mending jadi kanekes udah enteng amat tah hirup. Nya bae tah tetangga ieu pula mah ka kanekes mah. Gitu. Nah, para jamaah anu sangat dihormat. Masih pangandika Allah dina Quran anu kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fayakum. Hayang kumaha ya dari adak kitu ka urang. Ieu dari aku ari keur hirup. Kabeh ge ngeun sumayumitukum lain yumituka lain yumituki. Lain paeh dia lalaki sorangan lain, paeh dia bikang sorangan bae. Lain ieu mah diangit ku kalimat jamak sumayumitukum. Kabehan ge urang bakal paeh. Mun tama geus paeh bae datang ka kubur jadi leutak jadi taneuh. Demikiran urang. Ieu sanggeusna ka kubur ditinggalkeun kudu nguburkeun sumayuhyikum. Urang bakal hirup deui di kubur. Ya. Ditakon mah cik urang Jawa. Cik urang mah ditanyaan. Ngomongna kieu, man robuka? Cik malaikat munkar nakir. Insyaallah mudah-mudahan jawaban urang tepat. La ilaha illallah. Kitu ngajawabna. Ya. Mudah-mudahan bisa ngajawab kitu urang dalam ku barokah ngagungkeun kana mauludna Kangjeng Nabi. Wa man nabiyuka? Sa nabi dia? Muhammadun Rasulullah. Wa ma ikhwanuka? Dulur kulama sakur Islam. Gitu. Mudah-mudahan barokahna orang silaturahmi lewat acara mauludna Kangjeng Nabi. Mautna sadayana orang husnul khotimah. Jamaah sangat dihormat. Masih pangandika Allah na Quran kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaro 'alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma
yu'marun. Ringkasna carita eta masih kurang Arab ya. Eta ayat kitu turunna di Arab. Urang Arab maka korege corok ngomong Sunda gitu nya. Bahasa karubanana bahasa Arab bae nya. Anyar kene kula ti Arab. Alhamdulillah. Tapi ngan sakedeung 4 poe kula di Madinah, 3 poe di Mekah, 7 poe jumlahna. Ngaku-ngaku kula ku polisi ka budak Arab. Ngomongna kieu mita inta amsik jawadat. Subhi kitu. Min pi haram. Pen igamaina anta mah pi igama. Ana mah pi igama. Pen paspor mah pi. Istugul bimina ba'dan haji. Inta lajim sijin. Mah pi miskin lah ana mita sapir di Indonesia. Insyaallah bukrah cik. Orang Arab mah kitu wae ngomongna. Gitu. Beda jeung di Sarewe. Sarewe mah lamun nanya di mana dia. Gitu. Nah, para jamaah anu sangat dihormat. Mudah-mudahan perkumpulan ieu sesuai jeung hadis ajama'atur rahmatun. Kumpulna eta ngajadikeun rahmat dunia akhirat. Ya. Lamun hirup mah maneh mah teh endah. Sebab wal firqatu adzabun cenah lamun hirup kumaha aing bae eta jadi siksa madarat engkena. Gitu nya. Ulah rasain. Jadi ku barokahna mauludna ieu mudah-mudahan ya Allah hate urang dibere khusyuk ibadah daek ka Allah Nu Maha Kuasa. Pangaboga urang pakasaban urang sing dibarokahkeun anu nyawa puguh jawah nu kebon puguh ngebonan jangan nyawahnya kebon ge mudah-mudahan aya barokah manfaatna dunia akhirat. Jamaah anu sangat dipihormat. Ieu ngaranna mulud, aya mulud tah maulud. Mulud eta hiji-hijina anak anu karak borokosot tina kanduan indungna. Najan embe borosot be ngajuru dol cukurang embe mulud da. Kitu nya. Ngan di dieu mah dituduhkeun anak khususna ka Kangjeng Nabi gitu. Kangjeng Nabi dilahirkeunana bulan ieu. Tanggal 12 bulan ieu. Maotna ge bulan ieu deui Kangjeng Nabi mah. Kitu di mana maotna? Di Madinah. Coba geura sabak ka ditu ka kuburanana di Madinah. Di jero masjid kuburanana di hordengan. Nya. Kukula barata disingkap-singkap hordengan. Para jamaah anu sangat dipihormat. Ngaran mulud tah hiji-hijina anak anu karak dilahirkeun tina kandungan ibuna. Ngeun anu dicaritakeun kiwari mah ieu lain mulud hartina lain anak umum ieu mah khusus Kangjeng Nabi urang. Ku barokahna urang ngagungkeun kana ieu maulidna Kangjeng Nabi, mudah-mudahan diakui umat anu sampurna. Jaga di akhirat orang babarengan dina ridho Allah Nu Maha Kuasa. Ya orang bakal dialutkeun dina ti masrik ka magrib. Di sisi timur ke sisi barat. Gitu. Anu lalampahan 500 tahun jauhna. Marahna domaya kieu. Masya Allah mantap kelar. Di akhirat kabeh gelar. Karumpul di alam mahsyar nunggu utusan pangeran. Eta urang teh ngabaja di belah timur kabehan sadunya sataranjang kabeh nunggu utusan pangeran. Ari ngaran mahsyar eta pelataran anu rata panasna waktu harita panon poe 7 nyata kiwari hiji aitara kusim halodo kieu teh nu ngalakan panas luar biasa. Di mana ieu ka di eta bata poe di langitna langit nu mana di langit kaopat. Di dia kaluhur langit lalampahan 500 tahunan. Di langit ka langit teh cara di dia kaluhur langit. Geus mata poe mah ayana dina langit kaopat lalampahan 2000 tahunan ti dia. Sakieu panasna. Aya langit doang kaca disorotna parat. Jagana poe kiamat 7 keluar kabeh. Anu gedena hiji mata poe 170 dunia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Gusti barokah ngagungkeun urang kagujungjunan urang.
jaga orang digiring di padang basar ulah papanggih jeung panas mudah-mudahan anu saterusna para jamaah mamangna gawe ngaji mandung bayi kunaon mantak mendung cik Allah kieu pan Bismillahirrahmanirrahim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun cik urang nama pekolobe marodun kunaon eta jelema diajak ngaji sok endung bae horeng kulubna marod lain kulub iwung lain kulub tales bahasa Arab ieu mah hatena gering lamun diajak 2-3 kali endung bae pajada humullahu marodo ka ditambah kageringan anak Allah kalau kamu daek sakali geus teu daek kana ngaji kana salat jol beh pangandika Allah anu kieu khatamallahu ala qulubihim disetempel hatena dicap hatena wa ala sam'ihim wa ala absarihim moal ngadenge moal neuleuh kana jalan kaedahan sabodo konon bae gitu ngeun di mana geus paehna adzabun alim siksa adim siksaan anu paling gede tiba ka urang jamaah anu sangat dipihormat kula melamun keur kieu sok pangeweuhan eta kana paeh ai lain keur kieu mah hayang sugih bae nu digedekeun nya hayang sugih jaya loba pakaian cek pikir dia yang senang ke nah harenganan hukum ge kieu ngomongna ilmu tapakaya teuing di teu lobageun penting barokah manfaat jana-jana unggal monggor kebon aing unggal sawah unggal lebak sawah aing ge itu barokah teu manfaat mah tinggal leungeun bisa sangaleun barang akan maloba sangsara kitu nya nah maka kusabab kitu barokahna maulidan ieu tekadkeun dina hate masing-masing mudah-mudahan sanajan saukur ieu cik urang mah ieu pangaboga aya barokah manfaatna dunia akhirat nya jamaah anu sangat dihormat ku barokahna maulud ai maulud eta cik urang nama di urang ge atuh ngaran maulud mangabade kieu ai ngaran maulud eta hiji-hijina anak tadi anu karak dilahirkeun najan anak sato hewan anak embe atau anak kebo kalan borosot mah eta maulud ngaranna ngeun nu ieu mah nu dicaritakeun Kangjeng Nabi urang gitu mudah-mudahan ku barokahna ngagungkeun ka Nabi urang jaga urang diraih diakui ku mantungna digiring di padang mahsyar mudah-mudahan dina ridho Allah nu Maha Kuasa jamaah nu sangat dihormat objek Allah kitu warina di dunya Bismillahirrahmanirrahim kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fayakum cik urang nama ring kasacaritahan kumaha dari adak hirup ieu dari kari kabeh ge hirup sumayumitukum geus hirup yakin kabeh ge bakal paeh lamun tah geus paeh bae buruk jadi letak dari para cacing teu mikiran kula ieu sanggeusna paeh ditinggalkeun kudu nguburkeun sumayuhikum urang bakal hirup deui eta meunang 7 lengkah nu ngaruang datang utusan Allah malaikat munkar nakir ngeun memeh datang malaikat munkar nakir 3 lengkah nu ngaruang aya hiji malaikat jol beka urang kieu ngomongna hudang dia hudang barang hudang cubak cabak neuleuh ieu beng-beng ieu taneuh di mana ya kula di mana ya dia ieu kula paeh dia dikubur heug memeh nu karereng datang duaan aing mah moal kekerenganan geura tuliskeun sakebel hirup dia di dunia nu goreng jeung nu bagus sakabehna ieu ka urang kabeh anu matak urang kudu mikir heug memeh datang nu karereng duaan tuliskeun kalakuan dia sakebel di dunia nu goreng jeung nu bagus sakabehna kumaha jawab urang
kunaon kula nulisna da kula mah teu boga buku teu boga pulpen. Buku dia ku bungkus dia, pulpen dia ku curug dia, mangsina ku ciduh dia, hagara tulis. Laju bae teretet bade tulis kurang cenah ge. Ngun bagus. Barang dibrekeun ke malaikat, ieu Gusti bebenangan abdi sakebali dunia. Dideuleu ke malaikat bagus kabeh. Dia ieu boroteun ku nabi, ku wali. Santri kita kasebut dia, piraku dia teu nyerang goreng sakali. Hayo gora sebut nan tulis gorengna, nung. Teu sanggup kula. Kunaon? Isin teu kuat. Ieu mah dikubur. Kunaon dia anak bawa isin mah keur dilembur keneh. Ulah batur ke masjid dia henteu. Batur ngaji dia henteu. Hayo gora tulis. Teu daek bae. Payar pau malaku ungu dan ceg kana palu gede dipukulkeun sakali ngalalap 70 hasta ka jero geus ngalalap angkat kula Gusti nek dituliskeun ku kula kabeh kalakuan kula nu goreng jeung nu bagus sakual hirup di dunia. Nah, diangkat teretet dan ditulis kabeh. Beak tugas aing mah. Tungguan ku dia nu kararang duaan. Mun karna kieu teh eta kitu man robuka wa manabiyuka wa makiblatuka wa ma ikwanuka. Jawab ku dia. Jamaah sadayana dan kori apal eta jampe ditakon geus paeh mah moal tibu ieu poho deui. Ngenaon anu bakal ngajawaban mah insyaallah amal urang kalakuan urang mun bagus ngenu ngajawabanana atuh bagus menu goreng ge atuh dijawaban ku nu goreng. Mudah-mudahan barokahna ngagungkeun kana maulidna Kangjeng Nabi ieu urang sadayana di mana ditakon ditanya ku malaikat munkar nakir di alam kubur jawabanana sing bagus kabehan. Amin. Jamaah sangat dipihormat. Sanggeusna paeh kabehan alam dunia cenah bakal cepak diganti ku perak. Urang lah hirup deui kabeh. Kabeh ti mimiti aya jelema sampai ke terakhir ngumpul bae geus di belah timur, di sisi timur. Lalampahan ka belah barat 500 tahun digiring tementang henteu kudu ka belah barat. Mudah-mudahan digiringna urang dina rahmat Allah nu Maha Kuasa gitu. Entak cikna dong teh tadi kitu. Masya Allah manta kelar di akhirat kabeh gelar karumpul di alam mahsyar nunggu utusan pangeran nangtung sebarak poe nangtung 500 tahun memeh datang utus ari ngaran mahsyar eta pelataran anu rata panasna waktu harita panon poe 7 nyata mata poe keluar kabeh 7 kori penan ya si Ahad si Senin si Salasa si Rebo si Kamis si Jumat si Sabtu hijina sagede 170 dunia mata poe bakal kumpul kabeh nyorot ka tanah nagele nu ieu diganti ku Allah ku perak. Urang nangtung di sisi timur digiring ka belah barat anu lalampahan 500 tahunan. Allahu Akbar barokahna urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi maulidna Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan urang jaga digiringna bareng kalian ridho Allah nu Maha Kuasa. Henteu aya iuh oh tenda di ditu mah pikeun urang tempat ngiyuh ngeun urang anu pakeu ngadenge raka ngaguru eta raka ngagledug-gledug jeneng suarana. Kunaon suluhna batu jawa si batu jelema deui kitu ku jelema ngan
urang warna ruhakun maljana tuh hakun ka neraka hak ka surga hak teuing ka neraka deui nu penting eta rakana saperti di surga karasa kurang di ulah panas gitu cik katerangan para jamaah sadayana lamun Allah ngerasakeun kiwari ngaluarkeun seuneu neraka ka dunya ulah gede-gede sagede siki wijen be siki watu ka dunya jini seuneu neraka ulah imah batu ge ledis kahuluan ku panasna seuneu neraka raja masa sadayana mudah-mudahan urang sadayana tina kabodohan urang diridhoan Allah Nu Maha Kuasa balik nama husnul khotimah japangeuan kula manu pikir kieu mah cenah paeh gitu mangkaning pasti jadi dunia mah ngumbara cik nadomna ge anak Adam anjeun di dunia ngumbara cicing anjeun di dunia mamo alila anak Adam umur anjeun dikurangan unggal poe unggal peuting dicontrengan keluar masuk ambekan ngurangan umur eta cenah doa tawil umurona cenah panjang umur tah panjang umur di dinya cek ulama lain hartina pikeun umur 60 tahun jadi 70 tahun lain ai 60 tahun mah 60 tahun bae ngan lamun menang 60 tahun hartina mah teu diridhoan nan nepikeun dicabut ku Allah urang sok sering ngada Allah mahawin alaina teu waka dicabut tacan ridhoan ma Allah tacan diterima amal ibadahna mah dipicen kagorenganana gitu mangka eta nyeri eta paeh nyerina luar biasa gitu. Eta malaikat Ajrail tukang nyabutan nyawa pernah nyoba dan eta paeh nyerinya kitu can coba inek ngadaran muncik urang teh mah nek nyabut nyawa sorangan karak dikenyedkeun doang nyarane di sisi timur ngabintal datang ka sisi barat ku nyerina eta paeh ngan teuing ja pasti urang kabehan ge ngan ulah nyeri kumaha jampena tadi teh Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ulah ku he leutik jahe gedenya ulah hawin ku he gede Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minanar Gusti kula gampangkeun dina sakarat wa najata minanar jeung teu sanggup kula nincak raka wal apa inggal hisab hayang dihampura nalika kula dihitung dihisab di meja hisab gitu tak mudah-mudahan amal ibadah orang sanajan sateor bentor sadaekna mudah-mudahan ya Allah diterima Allah Nu Maha Kuasa ku barokahna ngagungkeun kana mauludna Kangjeng Nabi nanya kara maulud teh mak neng teteh hartina maulud tianan kara dijurukeun dikaran kurang mah muncik di sareng mah dijurukeun Kangjeng Nabi eta dilahirkeunana bulan ieu tanggal sakieu kitu nya Kangjeng Nabi urang ya Kangjeng Nabi urang saha ngaranna ibuna saha neng dijurukeunana dilahirkeunana di mana di Mekah ya eta mah eta urang bisa kitu digandari Nabi Abdi Nabi Muhammad ibuna Siti Aminah bapana Sayyid Abdullah dilahirkeun di Mekah kitu bae maotna di Madinah dipendemna ge di Madinah muga Gusti Abdi tiasa jarah ka Madinah muga-muga bae Gusti kula baraca ceri di kuburan Kangjeng Nabi Gusti ya kula dilema jadu bobolokot ku dosa hayang bae aku umat ku Gusti alhamdulillah aku berkatna dorongan doa aku lagi 2 kali teh ilu hiber ka ditunya kamari umroh ngan sabaraha 4 poe di Madinah kurang 3 poe di Mekah dan 7 poe beta kitu urang Arab anu nanya kitu ngomong
Haji inten parpen ngeun pengalaman kula baheula tahun 81 kula di YouTube kebal genep bulan. Laju ku ditanya bae bajeng nanya ke budak Arab kula bahasa teh teu notok teuing. Pas bare teh kuna anu nanya. Haji inten parpen anana pada Indonesia kena. Kitu ngono. Kulo jamaahna pada Indonesia gari Quran kuis eta gari qori. Kitu bahasa sapopoena mah pada takop diganti ku ogin. Lamun se diganti ku te. Mun mah kasirun itu mah ketir nyebut orang itu mah. Inta pipulus ketir jarapan. Gitu. Alhamdulillah ke pengalaman. Kula pengalaman di Lampung genep bulan kuli di Lampung. Ti Cikadong dong kula kulina ge. Ku hayang kabeli baju. Kuli kula di Lampung ti pondok. Ya. Da kula mah boga indung bapa miskin ya. Ngan datang ka Lampung ka kula anu bogohon. Pamudi atuh kula pemuda ieu jeung hatena urang sok mun kaluarga beberes lah hayang di alam. Kabeneran anu bogohon budakna budak ogan. Gitu. Sim, mamane ka kula. Aku nu baguyur. Baguyur mamane sih. Nah, kalangan udah baru udah ide pucu auh insyaallah. Lila-lila kula bisa rendeng. Ngomong kieu kebila sim aku galak dikawinin sama dia. Cikula kula kudai, aku galak balik kudai sama orang tua aku. Aku menunggu teh. Bahasa okan eta nya. Gitu ngomongna kieu, na ka mana dia? Na ka pasar. Nyarna nya ke pasar, eureunna lah ka dieu teh. Ka mana? Naik pucuk cek urang mah ka dieu kalur pani mana laluhur Lampung mah. Nah, geus kebal-kebal aku galak dikawinin sama aing hang dikawin ku dia. Eta ngomong kieu manehna nembang kula nyekel gitar. Kula suka gitar ieu baheula. Ieu ngomongna. Mak mana bapang tung tereng gua. Bapang ke tanam lemak nian mandi di lubunya banyak buaya. Dengan hal mata mandi luwe tangan loba buayaan cikurang. Beneran ngaranna si Nur eta Bikang Nur ini mun ngaranna. Eta ka kula budak-budak ku hayang dikawin. Geus kabila sim aku galak dikawinin sama dia ongkoh bogoh borot aku kakak mamang kita daek simba kabila sim aku galak dikawinin sama dia cikula kudai aku galak balik kudai galak doa bidoa seorang tua aku ke heula aing neuk balik heula hayang didoakeun aing minta doa anak kainung bapa aing gitu aku menunggu terus eta iya eta iya aing nunggu terus gitu terus nyebutna. Karena gini, itu bahasa ogan itu. Jamaah sangat dipirona. Nah iya orang kuari, dadaharan ngaleya. Cik Allah gerahakanan kudaria. Kulu budak gera barang dahar. Sebuah barang dahar wasrobu ararinuman kudaria. Mirij kila syariat nama benang utak uyak inti kurih pras karinget banting tulang urang hakikat nama mirij kila rizki ti Allah ngen saya tak koyang ngoneng mah ngen lamun dari daek nginum daek barang dahar daek boga salaki daek boga pamajikan wala tak sawpil ardi mufsidin gelarna di alam dunia ulah gawe ruksak jaruksak sang daria gitu. Nah, ka urang diberikan nikmat tanpa luar biasa. Dina pakot bahan ge kudu khotbah sok dibaca alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Sadayana puji ka milik Allah. Allah taala nu parantos nuduhkeun ka urang kana agama anu paling bagus tegasna agama Islam. Nah, iya orang ulangan kepigenahan ku agama Islam baik. Wangkat orang hati an'ama diberikan nikmatan, eta ilmu nikmat dibawa karena ilmu falsafah sobara macam. Ayeuna keur nikmat madkukot pangrasa parabotna letah. Eta letah. Kumaha mun diteterkeun kana gula kumaha rasana? Amis, lamun uyah hamperu
sok diganti eta letahna mantas ngadahar bulan kadahar uyah sok diganti letahna nu ieu keneh tapi ku kawasana Allah bisa ngawarna-warni rarasaan ribuan rasa ku letah hiji syukur urang ka Allah boga letah rarasaan lamun teu syukur ka Allah daek lebeg ti ku ari kasampe paeh ulah boga rarasaan cirina syukur ka Allah kudu daek ibadah ka Allah cuan ninggal salat mantaroka salatal khamsah bahwa adun min aduwillah mulut mah beda ieu nyeri dalilna hadisna teuing keluarkan mantaroka salatal khamsah bahwa adun min aduwillah walau mata wala yusalu wala yusalla lianahu najur jelema nu telok salat mana jan paeh ge teuing deh ulah dipandian ulah disalatkeun bila teu perlu mah teuing teu di ruang ge piceun bae naon sababna lianahu najsun bedaan jeung najis eta jelema naudzubillah maka mudah-mudahan sadayana dulur-dulur kaula khususna di lembur nu ieu umumna jamaah sadayana mudah-mudahan urang sadayana dibere kasadaran hate ku Allah sieun kana bakal ninggalkeun ibadah sieun bakal maot sabab maot kabeh ge pasti ulah ngarepkeun kana disalatkeun batur da urang kudu salat da kadang-kadang nu nyalatkeun hayang kasalawatna bae gitu hatena tamah hati-hati kana maot boga Gusti dina hatena isi ieu dihampura sakabeh dosana jarang kabeh sabaraha duit tina salawatna aya komo keur di pondok ai kitu eta lamun aya nu paeh atoh keur di pondok jangan main. Nah, tadi maujudat madkukot pangrasa parabot naleta. Ayeuna maujudat masmuat samiun pangdenge masmumat pangambe parabotna irung. Ieu irung ku kawasana Allah. Eta lamun urang ngaliwat di buruan atau di mana aya jelema meulum delan di dapur. Cek urang saha nu meulum delan di panas poe. Tutung deui kanyahoan tutung lagi. Ku saking kawasana Allah nyieunkeun irung ka urang kitu nya laju deui laju keur badi tumah memeh laku ka duit sok dikulama paheula-heula mulung kadu malah eta mulung kadu sok mawa damar corong teh eta nomor 2 damarna mah nomor 1 mah irung hungas hingus dak nanda ka dia melang-lambau na ke cangkang kabade ya ku irung ta ieu nikmat ya Allah nikmat luar biasa ya boga irung aambean lamun urang kudu syukur ka Allah boga irung aambean lamun teu syukur ka Allah kula menta ka Allah Gusti mudah-mudahan dibalikeun hatana kana jalan kaendahan jeung lamun teu deuk daek bae kana jalan kaendahan muga-muga sing baraduta irungna paru masmumat ayeuna masmuat pangang pangdenge parabotna ceuli lempang ka leuweung anu disada lumpat ka denge mau ieu kalau deketan ya ieu kum nikmatna ceuli datang ka imah da boga tip ieu cetelkeun tip cetreknya nggakeun mah ya dunungan patepang sono dendek kebantu kali kula karesep ieu ngadenge wayang golek resep kula coba teh nu kadenge ku laki datanira ring panggonan cik dalang datanira ring panggonan itu jangan aing horeng kita anjing kuasim kitu nyadak heuh kieu kula kalapanan bela tengarapkeun kana anu yakin kula harapan kahijina mudah-mudahan ku ari babarengan di dunia
dia kerat pun babarengan dina jalan ridho Allah nu Maha Kuasa. Tah kula sugan bae dibere duit sanu tah paling sok datang ka imah boga pamajikanana kula mah cerewet sok. Sok ngomongna kieu, menang sagala duit ka haji cenah. Cikula segitu aing, atuh kumaha cara panggilan ieu jauh-jauh. Pamajikan taman ngomong gitu. Mana aku lagi sok melengak deh, jauh-jauh dipanggil. Ya terus kan? Nah, sesuai jeng nyanyi. Ini kumbanglah segala harapanku karena dia yang aku pesankan. Hutang budi dibayar budi, hutang janji tetap ku tagih, walau tak terbayar di dunia, ku nanti di sorga. Anyar ieu kula kapanggil ka Baditun Jakarta ka Jawa. Ngan bahasana kudu bahasa Indonesia. Kula boga sakecap bahasa urang Jawa. Barang beres kula uluk salam cikula salah jengge pun kula langkung karihin boten lali. Kul ala hadirin sadoyo. Lah iya cik urang ditu. Artina mah satacana kula ngomong naon-naon ya hampura heula ku kabehan. Sarua bae kami gitu. Jamaah nu sangat dihormat. Masih pangandika Allah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Raksa awak urang masing-masing ti urang. Urusan awak urang masing-masing kudu ibadah ka Allah bisa jadi ahli raka. Raka naon seuneu panas lamun Allah ngaluarkeun seuneu neraka ka dunia sagede siki wijen cikula teh ulah imah batu ge lebur kahuruan. Lamun jelema teh rek ibadah wa kuduhan nasu wal hijaroh. Kunaon eta seuneu neraka panas amat? Suluhna kunaon? Lain ku kayu laban, lain ku kayu puspa, wa kuduhan nasu. Suluhna jelema jeung naon wal hijaroh jeung batu suluh raka mah jelema jeung batu ngun lain urang Islam muga-muga urang ulah naja aya kana neraka mah kana neraka ye urang ge ngun jer teuing aya ahli surga mah kana neraka ge sari di surga bae percaya kula kana katerangan dina telkin wan naru hakun wal jannatu hakun kana neraka hak ka surga hak gitu teuing kana neraka. Nu penting ulah panas gitu nya. Nah. Maujudat masmu'al musat madkukot. Ayeuna maujudat masmu'at samiun pangdenge parbotna ceuli. Tadi teh leumpang keleuweung mangin ngagerem lumpat. Dia mau datang ka imah ngadenge sinden ngedengdek da pungeunah. Ayeuna maujudat malmusat pangrasa kulit ngageser jeung kulit puspa lain deui merang tapi ngagesek jeung kulit bikang lalaki bikang ka lalaki gitu lalaki ka bikang gitu lain deui rasana jai kami bae mah pada lalaki dan piling gesek ge lain deui bae ka rasana deui lamun lalaki jeung bikang lain deui itu ngaranna maujudat malmusat pangrasa parbotna kulit. Nah, para jamaah sangat dihormat. Anu saterusna kulantaran urang hartena mah ieu mengenai mulut cenah ge jalema umat kaula man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sahabae anu ngagungkeun kana waktu dilahirkeun kula ci Kangjeng Nabi nya kitu. Mangka jaga dina poe kiamat bakal disapaatan bakal dibarengkeun jeung kula berangkat ti masjid ka magrib gitu ya
Tapi waman taroka sunnati falaysa minni. Lamun jelema telok daek ni ngalap kasunahan najan totonggengan hayang diaku umat moal daek cek kanjeng Nabi aing. Mancak abo neng teteh mak kakak adek kudu daek salat sunah. Mantas maghrib burung sunah 2 rakaat aing. Jana kula mantep maca salat ana sunah manggen maca shalawat. Ade bae sabaraha kumaha kemampuan urang aya bi qadri kuatika atau kuatiki mun bikang kumaha kekuatan mun lalakinya kitu deui nya kuat 10 gitu. Jelema umat kaula anu ngalobakeun maca shalawat cik Kanjeng Nabi haram ka neraka insyaallah masuk surga jeung kula bareng. Balik ke dia orang baca shalawat kumaha sorana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sakitu ngan kula maca nabokan mulai eta kabayangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika rasuli kana wiluwi ngabadeg shalawat mah aya 4444 macam shalawat gitu. Heug nu mana bae nu bisa kurangnya teuing lojor-lojor ge najan lojor ge ngeun ukur ku sakali mah malah ngeun sapotong mending nu pondok barakali lanjutna. Para jamaah nu sangat dipihormat ieu kula kuari di dieu engke peuting mana budak santri teh insyaallah bakal kalemurna nya karangka peuting jadi kula oh karangkas kabaditun rangkas malah kalemurna karah kana moro pokoknya lewat rel kereta beka ditu tapi doana kasadayana mudah-mudahan kula hartana lancar di jalan di dituna kula ngomong hartana ulah aya gangguan gitu. Ya alhamdulillah ku barokahna dorongan doa sadayana jamaah dulur-dulur kula boga mobil eta mobil lamun aya merek lintas janari di mana ge eta kula gini kula sok datang na janari kitu bae ka imah kitu nya. Nah aya merek lintas janari di nah eta lain hartena mah pangawetak kula otak kula demi Allah lillahi taala eta barokah dorongan doa sadayana kabuli bu masyaallah gitu. Ya kula mah eta hubul di pondok lamun kula satahun di bekelan beas ku kolot 30 liter be gagah kula mah ku saking kolot kula mah miskin jadi kula mah cicing di pondok eta barang pake barang hartena dahar oge ku kuliah ku takocek di pondok bae di Lampung bae kula 6 bulan kok yang kebeli baju gue eta datang ka inu bogoheun di Lampung jak pamuda ieu ngabeberes maneh bae keluarga aya nu resep nu bogoheun pamudi ngaranna si Nur urangna budak ogan sampai ngomong kieu ka kula kabila sih aku galak dikawinin sama dia cikula kala kudai aku gala balik kudai gala doa bidasar aku gitu aku menunggu terus ira aing nek kawin ku dia tung keng nek balikeun aku beda ka kolot aing gitu kan aing nek nunggu terus eta kadangnya bae kieu namana mak mana bapang ke tanam lemak nian mandi di lubunya banyak buaya. Ya kawi urang ditu eta ya. Nah, para jemaah sadayana tilapno tikula di dunia mudah-mudahan. Hartana mung sakieu mun leuwih jeung kurang carita kula hampura, ngun mudah-mudahan kuari urang babarengan di dunia di akhirat pun mudah-mudahan dibarengkeun deui Gusti dina jalan ridho Allah Nu Maha Kuasa. Lebih kurangna kula hampura akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.